Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robi qadarat tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda. Dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil karya tanapi karangan Amuros ti Palihan Bandung. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana ka Pak RT si Ojay katut oding anu mana harita ngadangu hiji sora nyaeta anu menta tulung eta hanca teh. Kumaha tu mitra lajengeunana ieu carita sumangga langkung paos senamah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Tolong! 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 Tah. Anu menta tulung aya deui. Ya bener Jang. Hayu urang tempo. Bisa aya batur urang anu keur ngabutuhkeun ku pitulung. Tapi ti belah mana anu menta tulung teh? Kadengena mah asa ti belah wetan Pak RT. Ti belah wetan. Hayu atuh gawat urang tempo. Jung Pak RT nangtung diturutan kunuduaan. Gap kana kohkol jeung batre juru turun ti gardu saterusna bertek lalumpatan maju ngetan rek muru ka peleba datangna sora. Anu jelas kadengena teh belah dinya. Tolong! Tolong! Anu menta tulung kadenge deui sorana beuki jelas tur jentre. Pak RT jeung baturna beuki gancang lalumpatana mapai jalan desa. Teu sakumaha lila. Leok mengkol ka belah katuhu sup ka jalan anu rada heureut kenca jeung katuhuna tatangkalan rajeg pating aroyag ketebak angin. Bareng jeung kitu katingali aya saurang jalma anu keur lumpat bari mawa obor. Aya saha itu anu keur lumpat? Ceuk Pak RT melong ka hareup ngawaskeun jalma anu keur lumpat. Nyaduka teuing tapi manehna muru ka dieu Pak RT. Ayo gawat lompatna. Walon oding beretek lumpatna beuki tarik. Pak RT jeung si Ojay nuturkeun teu lila gok pahareup-hareup jeung jalma nu tadi. Reg sakabehna eureun Pak RT si Ojay jeung oding tiluana melong ka jalma nu aya hareupeun. Pak RT. Jang Ipin aya naon nu lompatan? Tanya Pak RT bari melong ka jalma nu bieu lumpat anu tayalian ti Kang Ipin. Aduh syukur Pak RT panggih di dieu. Tapi aya naon Jang Ipin? Bet siga anu rusuh. Bogoh cilaka Pak RT, cilaka. Walon Kang Ipin rada gugup napasna kadenge ngahegak. Nya naon anu cilaka teh? Pok caritakeun ulah ngadon ngareurewas. Kang pok caritakeun ha cilaka kunaon? Oding milu nimbrung bari melong ka Kang Ipin sedengkeun si Ojay ukur olohok. Itu di ditu aya layon dua ngajoprak. Layon? Pak RT ngaranjug kitu di si Ojay jeung oding. Ya Pak RT, aya layon awewe ngajoprak. Di mana Jang Ipin? Itu di ditu di jalan anu rek ka pancuran, teu jauh tina tangka jengkol. Nah bener Jang Ipin. Pak RT, beda aku doi atuh kuring ngabohong kawas anu eueuh gawe teu ngapeuting kawas kieu. Tapi layon sakang anu katingali ku akang teh? Tanya si Ojay bari melong ka Kang Ipin. Duka teuing ngeri sasada bah.
Oh, da can pati sidik kana rubada. Anu jelas eta layon teh duanana oge awewe. Jawab Kang Ipin teu nyebutkeun saha-sahana. Sabab tadi can pati sidik kana rupana jadi rek nyebutkeun anu sabenerna teh sok sieun nyalahan. Komo deui di dinya aya oding jadi inggis matak ngareurewas. Nah, atuh lain sidikeun. Puguh oge teu wasa ningalina. Geus hayu tong nyarita wae. Mending keuat urang tingali ku sadarea. Ngaraka nyahoan saha-sahana. Nya hayu atuh burukeun. Jawab Pak RT geus kitu bertek harita opatana lalumpatan rek ngajugjug ka tempat anu tadi. Teu sakumaha lila geus anjog kanu dituju. Berai kayaan caang ku cahaya obor breh katempo aya 2 urang jalma anu keur ngajaroprak teu jauh tina tangkal jengkol. Barasat Pak RT nyorotkeun batre kana pelebah awakna. Gebeg atuh sararea reuwas lantaran ayeuna sidik pisan kana rupana. Anu taya lian tinyi oneng bojona oding anu kaayaana kacida matak pikawatireun. Beheungna sidik pisan gorobong bajuna burahay beureum ku getih. Puguh bae atuh oding mending ngaranjug nya keur sakedapan ukur ngahuleng da puguh reuwas. Tapi teu lila sadar kana kayaan. Oneng? Oneng? Ceuk oding ngagero ka bojona anu keur ngajoprak taya nyawaan. Sarenteng harita ngadeuketan kana layon gap kana awakna tuluy digulang gaper. Oneng? Ya Allah, Gusti Pak RT. Geuning teh pamajikan kukuring. Ceuk oding hing ceurik bari ngagugulung layon bojona. Pak RT si Ojai jeung Kang Oding molohok mata simeuteun. Jajantung ratug hate tagibur teu puguh rasa. Sabab kasih ku kayaan anu kacida matak pikareuwaseun. Oneng, kunaon bet jadi kieu ieu teh? Oneng, ya Kang Oneng. Ceuk oding bari ceurik ngagukuk layon bojona ditangkep meuni pageuh. Alah, Pak RT kumaha hari geus kieu? Geus tong olok wae atuh. Ceuk Kang Ipin bari noel kana leungeun Pak RT. Kekeke heulaanan puguh gemper kuring teh. Polon Pak RT samarampa samar pola. Jang Ojai takol kokol sangkan anu sejen datang. Nya, keun urang takol cing tarik. Jawab si Ojai geus kitu trok kokol ditakol satarik nengarah kadenge kanu jauh. Samalah tuluy dititirkeun. Teu sakumaha lila burudul atuh loba jalma nu daratang bari recok ngaromong silitanya jeung baturna. Rob atuh kabeh ngadeuketan kana layon Nyi Oneng anu keur digugulung ku salakina. Sararea oge ngarasa reuwas lantaran ningali Nyi Oneng geus ngajoprak jadi layon. Breh katempo beheungna gorowong. Uguh atuh meuni pating birigidig saurang oge taya anu teu muringkak bulu punduk. Bareng jeung kitu torojol Mang Udung anu tadi geus balik ka imahna dituturkeun ku Bah Omon. Aya naon Pak RT, aya naon? Tanya Kang Udung hari weus-weus. Nya ya naon yang RT? Yang deui keur ngarariung naon eta teh? Tanya Bah Omon bari melong kanu keur ngariung. Aduh, puguh cilaka Abah. Mang Udung cilaka itu Nyi Oneng maot. Walon Pak RT bari nunjuk kana layon Nyi Oneng anu keur pada ngariung. Ari Mang Udung tuluy sasaledek ka hareup. Breh katempo layon Nyi Oneng keur digugulung ku oding. Geus kitu ret ka Maisah anu keur ngagoler tapi masih kene katingali aya renghap napasna. Lantaran ukur kapiuhan. Ari Bah Omo nangtung di tukang bari eulegegan hayang ningali teu kaciri sabab kahalangan ku nu sejen. Lantaran harita teh jalma anu datang beuki ngalobaan. Lain hanya Oneng teh maot Cang RT. Nya puguh kitu Abah. Naon anu jadi sababna? Eta can puguh sababna mah ieu teh. Lantaran kuring can meunang keterangan anu jelas. Samalah kakara bieu nyahoana oge dibejaan ku Jang Ipin. Nya terus ngabejaan anu sejen tak kitu. Lamun kitu mah geus atulah diriung wae.
Mending oge ayeuna mah eta layon teh hayu urang bawa ka imahna. Nya memang hadena mah kitu. Jawab Pak RT geus kitu tuluy seseledak ka hareup pok ngomong. Batur-batur. Geus ulah pada ngariung wae mending ayeuna mah layon Nyi Oneng urang bawa ka imahna. Jeung deui eta mah Isah kudu gancang ditulungan. Kapiuhan kawasna mah. Ceuk Pak RT paparentah kanu araya di dinya. Nya atuh harita keneh layon Nyi Oneng digarotong dibawa ka imahna. Sabot keur kitu mah Isah sadar tina kapiuhanna. Terus korejat hudang ret ka anakna anu keur pada ngagotong. Geus kitu hing atuh ceurik sasambat kanu jadi anakna. Satuluy nama Isah harita teh diajak balik leumpangna sosoloyongan. Nya terus pada ngabeyeng awakna karasa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Bakat kubaluas nyaksian kajadian anu karandapan ku anakna. Sanggeus kitu bring sararea arindit ninggalkeun eta tempat. Layon Nyi Oneng harita digarotong ku opatan. Sajajalan Oding jeung Ma Isah teu eureun ceurik da puguh bakat ku sedih. Sareta teu nyangka dina peuting harita Nyi Oneng kudu maot ku cara anu kacida matak pikawatireun. Teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun harita geus nepi ka imah. Layona Nyi Oneng langsung digolerkeun di tengah imah diamparan ku samak dirurub ku samping kebat. Pak RT jeung anu sejena gukek dariuk ngariung kitu deui Ma Isah jeung Oding duanana dariuk teu jauh ti layon. Ma Isah. Naha kumaha mimitina ieu teh make aya kajadian kieu. Cingpok caritakeun. Ampura we kuring teh tumanya ka emak tapi lain teu ngarti kana kayaan hate emak anu keur nalangsa. Ngan bae kuring teh ngarasa panasaran. Kitu deui sararea hayang nyaho kana lalakonna. Naon anu geus karandapan ku emak jeung Nyi Oneng teh pangnaya kajadian anu sarupa kieu. Wayahna we kuring teh tumanya lantaran ngan emak anu tangtuna baris bisa mere keterangan anu sabenerna. Tanya Pak RT harita tumanya ka Ma Isah anu keur ceurik inghak-inghakan. Nya Mak, cing sok caritakeun naon atuh anu geus karandapan ku emak jeung pamajikan abdi teh. Nepi ka kudu maot ku cara kitu. Ceuk Oding nyaritana dumareuda samalah bari nyusutan cimata. Panon melong kamitohana anu harita geus rada lalaret tina ceurikna. Nyaeta puguh oge kieu Ujang mimitina mah. Walon Ma Isah teu talangke barabat harita keneh nyaritakeun di kajadian anu tadi karandapan ku dirina jeung Nyi Oneng. Ti mimiti turun ti imah rek ka pancuran. Sakabehna dicaritakeun taya anu kaliwat, sangkan kaharti kunu araya di dinya. Tah kitu kajadian anu kasaksian ku mate Ujang. Si Nyai anak mate maot alatan beheungna digegel ku hiji makhluk anu matak pikasionon. Samalah mama tuasa ninggalina oge. Bakat ku soak nepi ka emak teu eling kana nanaon. Tah kitu Ujang. Ceuk Ma Isah saenggeus rengse medarkeun lalakonna. Barang ngadenge kitu, puguh atuh Pak RT, Oding, si Ojai bah omon kitu disakur anu araya di dinya. Sakabehna meningaran juk da puguh bakat kureuwas. Samalah teu saeutik jalma anu pating birigidig bakat ku sieun. Bulu punduk muringkak pating puriding ngasakarandal. Kumaha Mak? Jadi bojo abdi teh dibinasa ku makhluk anu rupana matak pikasieun. Nah nya eta teh Mak? Tanya Oding setengah teu percaya kana caritaan mitohana. Nya naha bener eta teh Ma Isah? Nyaeta bener kitu Jang Oding, kitu deui Jang RT. Anu kasaksian ku mate. Samalah emak teu percaya lamun teu nyaksian ku panon sorangan mah. Anak emak maot alatan digegel beheungna ku eta makhluk. Sieun mama nyaritakeunna oge. Lantaran makhluk anu katingali ku mate kacida pikasionon. Matana bolotot semu hurung. Siungna ranggeteng. Sakujur awakna bodas jeung buluan. Samalah manehna bisa hiber ngudag ka emak jeung ka si Oneng. Tah kitu.
Walon Maisah nyarita nadaria samalah bari pepeta. Pak RT, lamun kitu mah makhluk anu geus ngabinasa pamajikan kuring teh geus pasti makhluk anu tadi kurang sararea katingali. Lantaran kitu pisan sarua ciri-cirina jeung anu dicaritakeun ku emak. Nya lamun kitu mah kawasna bener Jang Oding. Makhluk anu gabinasa Nyi Oneng teh makhluk anu katingali ku urang teh ya. Kulantaran manehna teu hasil menang domba, akhirna ngabinasa ka jelema. Ceuk Pak RT bari rutret kanu sakur araya di dinya anu harita keur ngabarandungan. Tah bener kitu sigana mah Pak RT. Alatan manehna teu hasil ngabinasa domba, nya akhirna ngabinasa jelema sarta diserot getihna. Tapi makhluk naon ngaranna atuh anu kitu teh? Wah, nyalamun kitu mah geus pasti setan siluman yang udung. Tapi naha make aya makhluk sarupa kitu kalemur urang. Estuning matak pikiranun. Tah eta Abah anu jadi pertanyaan teh. Naha make aya makhluk kitu ngulampreng kalemur urang. Jeung nadai ti mana datang mah estu teu mata kahar ti lamun kieu mah. Tapi ku ayeuna kuring geus boga hiji kayakinan. Lamun anu geus ngabinasa domba urang teh tayalian si eta makhluk anu sok nyerot getih. Datara ngahakan dagingna. Nya bener Bang Udung. Makhluk anu ngabinasa domba teh geus pasti makhluk anu tadi katingali kurang sararea. Ceuk Pak RT bari rutret kanu araya di dinya. Ayeuna ngarasa yakin lamun anu geus ngabinasa domba urang lembur teh pasti makhluk anu ngabinasa Nyi Oneng. Ja, terus kumaha atuh ari geus kieu? Nyi Oneng geus jadi korban samalah lamun dipikir deui mah. Maot nambah ijon dina waktu sababaraha bulan anu katukang, sigana moal salah alatan dibinasa ku eta makhluk. Sabab layona sarua beheungna gorobong alatan aya nu ngegel. Kulantaran kitu naha perlu urang teh nyieun laporan kanu berwajib. Nyari numutkeun ceuk pamikiran kuring mah asa teu perlu lapor kanu berwajib. Lantaran pasoalan ieu mah lain urusan polisi. Sabab geus jelas anu jahatna lain jelema tapi sabangsa setan siluman. Nya bener kitu Pak RT. Tapi saterusna rek kumaha tindakan urang? Sabab ieu kajadian teu bisa diantep. Kuring hariwang bisi isuk atawa pageto eta setan datang deui. Leuheung basa lamun ukur ngabinasa domba. Kumaha lamun ngabinasa deui ka jelema cara ayeuna? Tanya Mang Udung bari neuteup ka Pak RT anu keur saregep ngabandungan. Kitu deui anu sajena ngabarandungan kalayan daria. Ya lamun kitu mah urang ulah cicingeun Jang Udung. Sabab jelas ieu pasoalan teu bisa diancop. Sagancangna urang kudu ikhtiar nyangan cara pikeun nyingkahkeun eta setan cilemur urang. Tah bener bah. Tapi kumaha carana? Tanya Mang Udung bari melong ka Bah Omon. Carana mah kieu yo cek Abah mah. Urang kudu minta tulung ka saurang jalma anu ngabogaan kamampuhan pikeun nyingkahkeun eta setan. Ya, tapi saha jelema Abah anu baris bisa dipentaan tulung teh? Nah make saha? Apa di lembur urang aya palebe? Tah nya bener urang meta tulung we ka palebe. Nya susuganan we atuh palebe baris bisa nyingkahkeun eta makhluk. Da palebe mah jelas teu bolos trongting cara urang. Ceuk Pak RT nya tujuan kana caritaan Bah Omon. Oh gitu. Saterusna kumaha tuh lamun ayeuna tiang ka ditu Pak RT? Nu mawi palebe teh nuju teu aya Abah. Samalah apantos aya kana 3 poena teu aya di lembur. Ari cenah mah keur nganjang ka imah anakna nu cikal teh geuning anu dumukna di dayeuh. Tah kitu bejana mah. Oh, jadi palebe teh keur eueuh. Tapi teu naon urang tungguan we sadatangna. Moga-moga moal lila deui mulang ka lembur. Ya urang kitu we ayeuna mah. Da teu aya cara sejen atuh.
Walon Pak RT satuluy na layonnya oneng di keremitan ku sararea. Sawareh aya anu ngaji, aya anu babacaan. Ngadoakeun arwah nanyi oneng sangkan ditarima iman Islamna sarta dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Kaayaan alam beuki peuting. Samalah geus liwat di tengah peuting harita teh. Dipipireun imah kadenge sora jangkrik jeung gaangreang di sarada patembalan. Ditema ku sora cihcir anu cerit-ceritan di buruan. Keur kitu cungungung sora anjing babaung ti kajauhan. Sorana melewung estuning matak muringkak bulu punduk. Kaayaan peuting harita karasana matak keung jeung geuman. Di jero lembur beut asa aya di tengah astana. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita urang kocapkeun isukna. Ti sabadana ngajalankeun salat subuh, Pak RT jeung anu sejena geus araya deui di imah Oding jeung Maisah. Tatanggana harita geus juljol loba anu daratang. Sakumaha biasa awewe naranggeui baskom dieusi ku beas. Nyi Sarah, Ma Ana, Titin jeung anu sejena daratang. Samalah ku harita Sarkum jeung bojona Nyi Sawitri oge datang. Sup ka imah nepungan Oding sobatna jeung Maisah anu keur kapapatenan. Sarkum tatanya ngeunaan kajadian anu tumibak ka Nyi Oneng bojona Oding. Barabat ku Oding dicaritakeun sakumaha nu geus didadarkeun peuting. Sarkum saregep ngabandungan kitu di Nyi Sawitri. Tina sikep caritaan jeung paripolahna estuning saeutik oge taya anu matak nyurigakeun. Sarta saurang oge moal aya anu nyangka lamun eta kajadian akibat pagawean manehna. Nyi Sawitri geus hasil nyamunikeun jati dirina anu sajati. Bisa nyumput tinu caang campur baur jeung sakumna urang lembur. Samalah teu katana lamun manehna lain saurang manusa biasa. Lantaran taya bedana jeung anu rea. Sanggeus aya kana sawatara waktu Sarkum amitan sor mere amplop eusina duit anu cukup loba. Ku Oding ditarima sup kana jero saku. Oding, ayunya kuring rek balik. Hampura pisan kuring moal bisa milu jajab ka astana. Lantaran boga keneh keperluan urusan pagawean. Ceuk Sarkum bari melong ka Oding anu katempo paromana alum. Jatena daun Sarkum ari teu bisa mah. Da kuring oge ngarti tangtu di dinya mah loba pagawean. Oh gitu. Sakali dihampuranya. Jeung deui maneh sing tegar ulah loba pikiran. Da kumaha deui atuh Nyi Oneng ayeuna mah geus ninggalkeun urang. Mata kitu oge geus nepi kana titis tulisna. Nya kitu kum. Nuhunnya kum. Geus ngaluangkeun waktu pikeun datang ka dieu. Engke peuting lamun taya halangan umat datangnya. Lantaran ke peuting rek diayakeun acara tahlilan. Ya hoglah. Kuring pasti datang ari salse mah. Hayu atuh nya. Ceuk Sarkum harita amitan. Solongkrong ngajak sasalaman geus kitu ret ka bojona. Ayo Nyai. Mangga Kang. Kang Oding. Mangga atuh di kantun. Mugi akang sakula wargi sing teger. Sareng sabarina nampi ieu cocobi. Ceuk Nyi Sawitri bari melong ka Oding. Nuhun Nyai nuhun. Walon Oding geus kitu jung Sarkum jeung Nyi Sawitri nangtung terus kaluar ti imah. Gok amprok jeung Pak RT anu keur cakah cikih nguruskeun urusan layon.
Nya tuluy ngobrol heula sakedeung, teu lila sarkum jeung bojona harita arin ditinggalkeun eta imah. Ditingalikeun kunu araya di dinya. Kituna teh bari pating gerendeng ngupat ka Nyi Sawitri anu katingali rupana geulis, alus laur, hade tangtung, taya cawadeuna. Kasugri kaum dangu. Kaayaan harita beuki beurang. Panon poe ngarayap maju kaluhur. Layon Nyi Oneng geus rengse di pulasara sakumaha mistina. Satuluyna bral harita keneh dijarajabkeun ka astana. Terus dikurebkeun disaksian ku Oding jeung Maisa. Kitu deui ku batur salemburna. Teu kacatur itu jeung ieuna urang kocapkeun bae. Sagala rupana geus rengse. Layon dikuburkeun sakumaha ilaharna nurutkeun kabiasaan anu aya di dinya. Geus kitu bring sararea baralik ninggalkeun astana. Sajajalan aya nu recok ngobrol nyaritakeun kajadian tadi peuting anu tumiba ka Nyi Oneng. Sakumna urang lembur sakabehna geus pada nyaho. Lamun Nyi Oneng maot sabab dibinasa ku hiji makhluk anu kacida matak pikasieunun. Puguh bae sararea ngarasa sieun jeung keueung. Poe eta lembur Cibubuai jadi guyur samalah bejana geus nerekab ka lembur sejen. Kacaturkeun sorena wanci samemeh magrib. Si Ojay jeung Titin keur dariuk di tepas imah bari gunter ngarobrol nyaritakeun anu keur kajadian di lemburna. Kang, abdi mah asa jadi kareueung sanggeusna aya kajadian Ci Oneng maot teh. Komo deui maotna alatan kitu jalana. Tapi ari Kang Ojay bener nyaksian. Tadi peuting basaya makhluk anu pikasieun di tukang ngentangkal nangka. Nahnya eta teh Kang? Tanya Titin bari melong ka salakina nu keur ngelepus udud. Benar Nyai, samalah akang nyaksian ku panon sorangan. Lamun sakirana masih cangcaya tanyakeun we atuh ka Pak RT atawa ka Mang Udung jeung kanu sajena. Oh, da sakabehna oge anu peuting tadi ngaronda mah geus pasti naringalieun. Matak nepi ka rabeng lalumpatan. Samalah tuh tempo indung suku akang nepi kagetihan. Walon si Ojay bari ningalikeun indung sukuna. Tapi eta makhluk teh datangna ti mana nya Kang? Abdi masuk inggis eta makhluk datang ka imah urang. Nya duka teuing ari datang ti manana mah. Dataya anu apal. Tapi Nyai teu kudu sieun lah. Daya akang anu bakal ngajaga kana kasalamatan Nyai. Jadi geus teu kudu loba mikiran anu can karuhan. Ceuk si Ojay sabisa-bisa negerkeun hate bojona. Sok padahal manehna oge sarua ngarasa keueung. Sabot keur kitu torojol si Coet jeung si Edoy daratang. Hehehe, sampurasun. Ceuk si Coet uluk salam bari nyerenge seuri. Rampes, rek kamarana oi. Tanya si Ojay bari melong kadua baturna. Nyare ka dieu we atuh ngahajah yang ngobrol. Walon si Coet kalacat unggah ke tepas. Dituturkeun ku si Edoy. Gek duanana dariu. Punten Nyai ah, lamun akang duaan datang ka dieu ngadon ngaganggu kanu nuju anteng paduduaan. Hehehe. Ceuk si Coet bari seuri panon melong ka Titin. Ah nya teu sawios Kang Iep. Teu nuju ngobrolkeun nanaon. Nya bisi we atuh Nyai. Malum atuh apa Nyai duaan teh.
masih kasebut panganten anyar aduh sigana mah keur mejeuna. Hehehehe. Ah Kang masok itu ari taeun teh. Ari mejeuna teh mejeuna naon Kang? Sok teu para ruguh nyarita teh. Walon Titin terus tungkul pipina nyiak peureum. Kaneng sacoet. Tong sok carita ka mana karep. Pamajikan uing eraeun. Jeung deui montong bari sorangan serenge sabsi ditakol ku aing. Tembal si Ojai bari seuri. Sedengkeun Titin ukur mesem. Jai, engke peuting maneh rek tahlilan. Tanya si Edoy raga mangkana dompet bako dekul ngalinting daun kaung. Ningali kitu si coet nurutan ngalinting gur diseungeut pelenyun udud. Nya komo we atuh doy arek mah. Jeung dipiraku teu datang. Ari maneh duaan arek milu tahlilan moal. Si Ojai malik nanya ka baturna. Nya komo we atuh. Samalatah geus bawa sarung rek sakalian ka masjid ngara teu kudu balik deui ka imah. Nyai di mana nya ari di dieu aya anu dagang cai kopi? Tanya si Edoy bari melong kana gelas anu dieusi cai kopi. Tapi ukur katingali setengah lantaran sesa si Ojai samala geus rada tiis. Nah ada teu aya anu icalan cai kopi di dieu mah Kang Edoy. Geuning eta dina meja aya cai kopi. Mohon tapi da eta mah kengeng ngadamel abdi. Oh kitu. Menawi teh kengeng meser. Wah si laing mah basa-basi Edoy. Ngomong we hayang cai kopi kitu. Teu kudu nyebutkeun rek meuli sia kos boga duit wae. Tah kitu. Geuning eta ngarti. Dasar anu gejul sia. Nyai, cing atuh batur akang suguhan cai kopi. Ngarah teu ngomong ka mana karap. Mangga Kang. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.